Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring ujang combro. Saperti biasa, dinu danget ye simkuring bade maparkeun deui caritan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita nu mulang ti panyingkuran. Mangatuhnya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita nu mulang ti panyingkuran. Rebun keneh sahroja geus ngereles indit sorangan ti saung. Sejak mulang miheulan pamajikanna nu masih keneh bebenah. Sakumaha biasana unggal poe Jumaah, sajabah hayang biasa aub Jumahahan jeung batur salembur. Sabceuk katerangan kurang afdol mun Jumaahan di luar kampung, utamana salagi dina kaayaan rine. Kusabab geus kaitung rerempo, inyana milih jalan nu aman. Dina harti teu make jalan torobos nu hara-haraeun. Samodel sajaba kudu mapai galengan jeung sakapeung nyisi leuwih teh oge nu paling matak soak teh kudu ngaliwatan cukang awi salenjer luhureun solokan. Ti saung teh ngulon aya setengah kilona muru nyegat beus. Di jalan gede nu engkena bakal ngaliwat ka lemburna nu nya aya di luar desa tina ieu pasawahan nu teu weleh di endongan saban peuting. Sanggeus kaprak-keprek bebenah di saung kayaning mareuman ruhak dina pegenen jeung menahan kastrol kana para saung. Rukminah pamajikan sahroja gowat nyusulan bari ngais beas nu diwadahan keresek. Da basana melang bisi aya nu taleureuk. Sedeng bangsaning kastro atawa bantal butut mah piraku aya nu maling. Sajaba ngais beas teh inyana ngajingjing jaliken kosong nu engkena rek ditunda di deukeut sumur nu jajalaneun. Sampeureun mun balik deui, Rukminah leumpang ngaler ngukuk mapai galengan pasawahan nu kakara humejo anyar ngagemuk. Salakina tea nu disangkana sarua make jalan torobos. Padahal tadi ge disebutkeun sahroja mah pan teu make jalan dinya. Najan ka itu geus teu kaala gawena ge alatan geus maju ka jompo. Dina harti leumpangna teu ngitrig kawas manehna. Tapi pan jasana mah teu kaitung gedena. Salaku awewe nu samemehna hirup katalangsara, sasatna jadi kajati ku ayana kawin jeung sahroja. Nya sakeuleun dahar wae mah pan teu kurang. Malah sasatna ari panen ge sok lubak-libuk. Lain ukur panen pare, tapi oge hasil bubuahan kayaning lada sawo, kalapa, manggu, atawa kadu pan geus ngajamin. Balanja-balanja kabutuh dapur wae mah moal kurang. Ngan nu teu weleh jadi bang baluh salila ieu. Duka tina pasirikan duka kumaha. Sahroja nu ngaduda alatan ditinggal mot pamajikanana terus kolu ngajait dirina bet dituding boga ilmu goreng. Cenah halusna pepelakan tur teu weleh hasil teh alatan boga ilmu tatanen nu didukung ku bangsa lelembut. Jadi weh boh pare katut bubuahan liana kajaga ku bangsa jurig nu diingu. Sabangsaning hama wereng atawa berit mun di sawah. Bajing, monyet, lalai nu di kebon-kebon nerekabna ka batur. Sedeng kainyana mah henteu.
teu sawajar nu kitu mah. Sok ngaruh jurig. Abong tukang teluh nu salawasna ngahiji jeung setan. Tatanenana teu oleh hasil. Kudu dicangkalak nu kitu mah tuman. Kitu diantarana nu pernah kadenge ku Rukminah di lembur. Tapi najan kitu salakina can ngadenge boga urusan jeung masyarakat umum mah. Nya samodel diriungkeun alatan umpamana geus neluh si anu can pernah ngan aya oge barudak teu uni nu sok mineng ngagedor imahna tengah peuting. Ari hayang salamet mah sia teh kudu mere hayam jago. Kitu ceuk sabubuhan pamuda bari panona beureum. Atuh ku sabab sieun hayam jago dina kurung teh dikopkeun. Sajaba terusna menta bea sok menta oge kerokona. Teu cukup 100.000. Alasana lain keur saurang tapi rek dipake meuruhkeun para pamuda sang kantong daek ngontrok ka Sahroja. Kitu we jeung kitu. Sasatna ampir unggal peuting. Atuh hayam sakandang teh sasatna ludes. Kungsi hayang lapor kanu berwajib tapi kaburu dihulag ku Karlin. Dulurna nu jadi kadus. Karena nahon lapor sarua we nyarahkeun diri ka maung calangap ari kitu mah. Cenah cek Karlin. Adina pituy nyingsieunan. Ngarek teu kitu kumaha. Pan salila ieu nu ngaguar-guarkeun Sahroja yen bisa naluh teh manehna. Alasana mah naon deui ari lain tina soal dunya. Padahal taneuh warisan ti kolot mah sasatna dibagi rata. Ngan samemeh jadi kadus nu Karlin mah beak dijualan. Sedang lanceuk nama Sahroja teh taneuh warisan ti karuhun teh diolah nepi ka ngahasilkeun mang pirang banda. Jadi nu dijual teh buluna lain taneuhna. Nu matak teu woleh lubak-libuk hasil tatanen teh malah traktor ge geus kabeuli. Alatan di imah sare teu tibra Rukminah salila ieu teu narah diajak ngendong di saung sawah teh. Sok komo saungna make bilik. Katurug-turug aya alasan sajaba ngurus sawah teh bari sakalian nungguan traktor. Nu kakara dibeuli dina mangsa nyambut nu ayeuna. Sakumaha perjanjian jeung Rasto samemehna. Nyaeta nu sok ngagawekeun mesin teu tanggung jawab katundaan di imahna. Alasana mah sabta aya tempat numerna. Sok komo sanggeus manehna jadi tukang nyadap kalapa. Jadi weh di imah teh hareureun cenah. Nya kapaksa ditunda di saung Sahroja nu kaitung tumanina ukuran 2,5 kali 4 meter. Nu ngahaja beunang ngarombak ti samemeh traktor dibeuli. Keun we sakapeung mah kuring ge daek maturan ngaronda di saung. Cek Rasto nu imahna teu pati jauh ti saung eta. Pernahna di sisian beuh kulon sasat tapel wates jeung sawahna Sahroja. Sanajan kaitu ngumbara, Rasto nu asalna ti Purbalingga bisa disebutkeun pribumi. Alatan nganjrek di ieu tempat nu samemehna buburuh bari terus nyadap. Kalapa batur teh geus aya 20 tauna. Ampir unggal peuting samemeh Sahroja tibra, Rasto sok datang ka saung. Ngadongeng bari ngopi. Mun Sahroja geus tunduh aya kalana uplek jeung Rukminah. Atuh Rukminah nu kaitung pangawakan awewe cangker keneh teh sok ngarasa haneuteun. Dina harti teu asa mondok nyaung-nyaung.
leuwih cocogna ngomong jeung Rasto teh pedah tadina hampir sadaerah. Bedana Rukminah ti Banjarnegara linti Purbalingga kawas Rasto. Rukminah jeung Sahroja sabot matuh di saung sawahna di luar desa. Unggal poe Jumaah sok biasa mulang lemburna. Sahroja alesana hayang Jumaahan sedeng Rukminah mah samemeh waktu Jumaahan sok ngaji Bandung kuping ka madrasah. Nya itung-itung nempungan urang lembur. Weh saminggu sakali mah. Alatan eta teh jadi catur teuing mun Rukminah teh mineng nyaung-nyaung di sawah. Rukminah ngajonghok oge basa inyana nangenan cai solokan handapan cukang awi bet kiruh bari jeung murubus. Moal salah cek pikirna yen Sahroja salakina teh dijegur. Sabti kamarina ge Sahroja nyebutan hoream mun kudu liwat kana eta cukang awi. Tolong batur. Rukminah rawah rawi bari ka rosingsat. Terus luak liuk. Sugan aya batur nu ngulampreng. Tapi taya sasaha bubuhan isuk keneh. Sok komo poe Jumaah umumna nu kasarawah teh sok pare pajuan isuk mah. Tulung, salaki kuring dijegur. Nyorowokna rada tarik manan tadi. Sari ngajerit kawas nu kanyenyerian. Kituna teh bari garosing satna mah teu leungit. Malah samping nu dipakena hampir dilarad samemeh gajleng kahanap solokan nu caina kiruh. Ngan orok haya saurang mangkluk teu pati jauh ti tempat eta. Nyorolokeun maneh tina tangkal kalapa. Bari terus muru nu katalang sara. Si horeng tukang nyadak tea. Sanggeus ngalungkeun pongkor jeung lahangna nu teu dipi roea najan bahe. Ieu lalaki rohaka teh langsung gejebur teulem. Nangen kitu Rukminah ngarasa hegar. Sanajan nu diburu di jero cai can karuhan katimu. Tapi sanggeus sababaraha menit nu sejak nulung teh teu muncul deui. Rukminah soakna leuwih ti misti. Awahing teu kuat nandangan musibah nu nampe. Inyana kapiuhan samemeh saterusna ti jegur ka bawah palid. Da apa sabada kitu. Satria pika sebelen teh muncughul deui ti jero cai. Pika sebelen soteh wuri-wuri apal Sahroja teh teu ti jegur sab rebun keneh inyana pangi samemeh nyegat. Nyegat beus di beh kulon bet hayoh make teteleuman. Gumasep pisan minangkana mah hayang ngeleg ka Rukminah. Hiji awewe nu sasatna unggal peuting dironom dina galengan tukangen saung. Tah sakitunya pamirsa dongeng Tanapi Carpon karya Otang Ka Badi nya tahun 2018. Anu judulna Nu Mulang ti Panyingkuran. Itu nya. Punten palawargi bilih ieu teh dongengan ti simkuring aya kakirangan. Mun ayeuna teh kalarasan simkuring nuju kirang sehat ieu teh nya. Nuju batuk, pilek, ti koro peurih jadi upami nuju macakeun teh rada teu kaharti ku simkuring oge bade ngecapkeun ge rada peurih gitu. Punten we nya. Nyamun atuda simkuring oge apa hoyong ngahibur kedah maksimal konten teh nya kedah konsisten kedah aya jadwal gitu. Tapi nya simkuring ayeuna nuju rada kirang sae ieu teh kasih
kesehatan awak gitu nuju musimna gitu palawarginya panasnya duka hujan ya ge aduh rada haredang di lebet bumi teh jaba ieu bari macakeun dongeng meuni peurih ti koro sang rada barusuh gitu. Nuhun atuh ka palawargi simkuring atos di pasien support nya subscribe na ongkoh nya komen naon sagala rupina kanggo simkuring oge aya pelajaranna kanggo ningkatkeun ieu cara punten maparkeun dongengna deui ngecapkeun basa Sundana tiasa langkung sae deui kitu atuh nuhun palawarginya mung nya sakitu dongengan ti simkuring Ujang Combro ke dilajeng deui dinu sesi danget anu sejenna mangga atuh nya dipihatur simkuring pamit heula rehat heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.